Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ki Kampak. Semoga terhibur dengan stand up komedi Sunda ya. Di dia Ki Kampak rek carita ya. Nyaeta anu judulna teh bingung usaha caranya. Teman Ki Kampak aya nu aranna teh panggilanna teh Obeng ya. Tas si Obeng itu bingung usaha cenah euy geus ka mana cenah ngendekan cenah aing cenah soakna kunaon ditinggalkeun cenah aing di alas roban cenah ditinggalkeun geuningan kitu nya aing hicing dina luhureun mobil koldesel manehna mamawa ban bitu ngadodorong ka handap teu balik deui cenah begitu nepi ka peuting da eueuh HP nya aing hicing dina luhur ieu na luhur terpal begitu hicing di luhur terpal teh geus peuting teh aya macan aya harimau aing eta ngeprek cenah nya sasah ngadeg-deg sieun naek we cenah nya si harimau teh kaluhureun bak mobil untungna teh henteu cenah puputeran we cenah geus ungsak ingseuk eta ge geus kaambeuk cenah untung aing teu dihakan cenah aing nekot ngadeg-deg kiih cenah itu mah cenah malah nyantai we meureun di ditu di warung cenah di Lebak tah ujung-ujungna teh isukna teh datang carita peuting aing didatangan ieu euy macan cenah nu baleg heueuh aing kasarean cenah ngadodorong ban soak cenah meni kuat jauh cenah nya tah mentak mulai di dinya teh geus teu milu-milu deui manehna teh akhirna naon bingung usaha eta meuli babadutan hargana teh 750 badut Doraemon mentak nepikeun ka ayeuna teh manehna mah teu bingung ieu ngagantel sound system leutik dimusikan joget deh manehna mah nya babadutan sok luwat-liwat ka mana-mana eueuh nu apaleun manehna bahkan nepikeun ka bisa ngontrak ladang babadutan kitu teh alhamdulillah lancar gitu nya mentak anu bingung usaha mah teu kudu bingung meuli we babadutan aman paling ngelekeb hungkul panas cenah ge nya ai kaditu ka dieu moal lain wawuheun gitu manehna ge ayeuna teh lancar nepikeun ka ayeuna babadutan eta teh. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur ya.